Ayang-ayang bunggo onarawe menaki mastanu nu jadi wadah namane kitu tukang olo-olo cobaan nu hirup nu kecukupan niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kanjeng dalem lempar di lempong jalan ka Batawi ngampung ngarumpi pijam nu ompong ayang-ayang bunggo onarawe menaki mastanu nu jadi wadana namane kitu tukang olo-olo cobaan nu hirup nu kecukumpani niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos kanjeng dalem lempar di lempung jalan ka Batawi ngampung ngarumpi pijam nu ompong jalan ka Batawi ngampung ngarumpi pijam nu ompong. Sampurasun wilujeng enjing barudak wilujeng patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Pangajaran urang dinten ayeuna nyaeta rupi-rupi pepelakan anu kanggo landong atawa ubar. Nu kahiji nyaeta koneng. Koneng nyaeta kunyit. Anu kadua cikur. Cikur nyaeta kencur. Anu katilu koneng gede. Koneng gede nyaeta temu lawak. Anu kaopat laja. Laja nyaeta laos. Laos tiasa kanggo landong atawa ubar tiasa oge kanggo samara bumbu. Koneng sareng cikur tiasa kanggo landong tiasa oge kanggo samara atawa bumbu. Tapi lamun koneng gede tiasa kanggo samara. Sabab naon? Sabab eta teh rasana pahit. Oke. Nah, eta tadi pangajaran urang bahasa Sunda dinten ayeuna patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda Minggu Payun. Hatur nuhun.